Suluh engke pangmawakeun. Oh, anu nanyakeun. Saha anu nanyakeun saha cenah euy? Lain nanyakeun banar Abah. Suluh engke pangmawakeun yang engke molah keur dahar. Oh, banar. Banar mah bakat nanyakeun, ai butuh we nanyakeun, harga alus nanyakeun, ai kitu mah euy. Ku urang ditawar-tawar keur ieu non keur butuh urang hare-hare we jiga nu teu butuh. Rek naon cenah? Lain aya banar nanyakeun pangmawakeun suluh engke. Yang engke molah ayan loba polahkeunana loba. Oh, rek nukerkeun domba tuh, da nya pasti lamun eta mah sok nanyakeun rek nukerkeun domba cenah. Ai urang butuh mah hare-hare we da kitulah etana euy banarna teu konsekuen teu ieu. Mun manehna butuh mah maneh sok tatanya eta teh butuheun eta teh pasti manehna teh euy aya ieu naon aya nu butuh anu cenah. Sugan hayang naon cenah rek kumaha cenah euy nukerkeun kumaha nukerkeun teh. Jeung naon? La ilaha illallah Abah, lain aya nu nukeurkeun domba. Pang engke suluh pangmawakeun. Di imah teh eta non teh polaheunana loba jeung nu kamari suluh teu mahi. Oh, kelenci. Ah, asal lebar aing domba segede kitu ditukerkeun kana kelenci masing tumpangna badag oge moal. Dituker-tuker kana kelenci alabatan jelema bloon. Lain eta banar teh. Piraku asa ngaledek pisan. Maka jeung ditu kecuali lamun eta dibeli saharga nu ditawarkeun ku Abah, tah manehna rek mere kelenci hayu. Maneh mah ongkos sok ditawar-tawar tepung ka ieu teh. Ka banar teh. Sok nyanyahoanan make ditawarkeun teh. Kumaha mun tulus kana kelenci mah libikeun eta mah. Astagfirullah Abah, lain nawarkeun domba kana kelenci. Pangmawakeun suluh engke. Yang engke molah pan ek dahar. Oh, lebar lah masing eta oge moal. Kelenci mah teh segede bitis domba eta mah badag ieu ngarangaek. Moal libikeun. Bejakeun deui ka ditu ka banar teh moal teu tulus gitu teh dibikeun ku si abahna gitu. Bejakeun ka ditu. Ya, Abah. Eueuh banar anu nukeurkeun domba kana kelenci. Oh, moal libikeun ku abah eta naon atuh da dituker-tuker kana barang leutik. Moal bejakeun ka ditu jeung maneh masok nyanyahoanan ongko aing mah. Mun jadi tu La ilaha illallah. Pangmawakeun suluh. Engke teh suluh pangmawakeun. oh masing nanyakeun ge moal mal dibikeun lebar euy. Atuh domba gede di kana kalencikeun mah sarua jeung we bunuh diri ai kitu mah. Yuh, suluh nu kamari teh teu mahi. Oh, ngomong kamu kana kelenci masing kumaha oge. Lebar. Geus bejakeun we ka ditu jeung teu dibikeun gitu jeung si abahna kalah ngamuk jeung. Teu dibikeun jeung jiga bejakeun ka ditu. La ilaha illallah. Suluh engke pangmawakeun, kade pangmawakeun. Heeh, jiga nanyakeun mah bejakeun we teu dibikeun, mun hayo nanyakeun teh teu dibikeun gitu teu dibikeun. Saliwa geus baleg aing. Da lebar atuh nya. Domba kana kelenci asa jauh tangeh euy kecuali lamun domba na dibeli kelencina mere harek aing mah.